Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu naros kamari teh kamang haji teh ye. Buah okra teh anu kumaha teh. Sok cenah tingalikeun. Okra teh lamun ceuk ilmu nama banyak nutrisi, sari nutrisi, pokokna mah ngeunah dan mantap. Ayeuna ku Kang Haji arek dihakan, arek di emam maksada teh hampuranya abdi masuk kasar saalit mah. Ayo tuturkeun abdi ayeuna. Ayo gas ye, nu kumaha buah okra. Nah, balad-balad sadaya di mana wae adana. Nah, ieu anu ngaranna okra teh, Bos. Nah, ieu okra teh. Aduh anjing hileud goblok. Okra. Enak kumaha diurang Nu kitu nya okra teh, jeung naon cenah nu kitu teh? anu kita yang sayuran cenah mah menurut info mah cek bah Google. Ieu teh anu kaya nutrisi sina Bos. Anu kieu loba ieu teh menang belakang haji. Ieu teh pokona mah si bini ieu teh Kang Haji teh carita nama ti Arab. Nanyuhunkeun ti orang Bojong Haur, ti Mang Ubid gitu. Wah, ti Arab teh teh Bojong Haur. Ti Arab sih nama. Oh, Kan di pok Mang Ubid ti Bojong Haur. heeh. Nah, di pentai bini teh ku Kang Haji teh diplakkeun di dieu. Jadi Jadi we ieu pemirsa baraya sadaya. ngeunah teh nu kitu. Ah, Ngeunah teh. teuing atuh. Sok atuh asaan. Cuma ngeunah cenah. Ya teh sehat kitu teh. Asaannya Heuh. bener. Atuh. Nah, Iya tuh batur gatahna Lin. batur di sayur apa? Gue di sayur, di mecinan, di uyahan. Sehat kemudian atahna. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bajar menang-menang layati nyerah. Lihat ini. Wah, jalan aja. Sekian nih. Kumaha sana? Leueur ieu pas reho. Kesan. Ateulna. Ieu bulu ieu nya, ateul teh nya. Heeh. Tapi sikina ngeunah, Bos. Si Kina unggul tuh. Buat si Kina meureun. Apa tuh didinya? Kacang kedelai. Henteu. Henteu. Eta apa? Itu kacang kedelai. Hanya diengkos buah eta, buah kapuk teh nih. Buah ranu. Ngeranu. Mana lah? Udah mana anak? Pokoknya mah Kang Haji teh melak teh loba di dieu teh. Heeh. Sabab loba nu ngala disedekahkeun we, mayan amal-amal ibadah lah. Keur mah ibadah mah goreng atuh. Ieu sedekahna. Oh iya kemangan aja halus kemangna ya. Oh, kemangna alusnya kos butuh kos eta bujur hayam. Jual mah. Jual ku aing 10 juta yang mau meuli. Okra teh nu kieu ngaranna teh okra. Oh iya. Bahasa nama ieu teh ladies pinjer, non? Pinjer ladies. Iya teh nya. Tah kitu. Ieu naon ieu? Ieu dahana ka dieu? Ieu. Eta dahan can jadi, Bos. Oh. Loba tuh loba keneh. Tuh, bisa yang sayureun ka dia loba. Nah. Itu obat segala penyakit nya. Ieu teh menurut pengetahuan cek beja ieu teh alus jang ambeien. Terus jang non teh ngaranna teh Bro. tumbro. Terus kolesterol, darah tinggi teh ku ieu Usus buntu. Usus buntu sabang saning miskin ge bisa ku ieu. Aya rek ngadahar lamun heueuh mah. Dahar atuh kumaneh? Tayang. Tuh. Maneh heula nyobaan. Atuh Bisulan, kurap. sabang saning hileud begini kieu. Geus lah kitulah nya. Nu kitu ngaranna teh okra cenah. Kamari aya nu komen kana channel abdi. Terus itu kayak itu kabeh review. Katakan naon wae batur hayang nyahoeun bener. Geus we ieu tanggal hiris tah ieu mah. Da cek buku batur nyahoeun. Anjir simut, Bos. Simut. Mana? Tah ieu bedol nu kaya nutrisi mah. Heeh. Anjir simet Tah, aya yang ada belalang. Tah. Tuh tinggal Naon manfaatna sih mut teh? pedo we. Nah, mantap pokoknya mah. Balan-balan sadayana.
Nah, tuh, tinggal Terus review kayak itu. anu kieu lamun digoreng pedona ibarat leuwih ti daging hayam. Urang mah daek da ieu sapiring tuker jeung hayam sakilo daek da. Mendingan hayam. Mengkeneh ieu. Oh, mendingan eta. Oh, review. Urang teh di dieu teh paling mulak naon wae beuneunan. Batur teh menyaho. Haji teh meulak hiris. Oh, hiris. Kang Haji Jamal mah hiris ieu mah. Manfaatan naon itu hiris teh? Ah, jangan dipencok cenah itu jangan Oh, dengan sangu oh. dipencok dengan lalap gitu. Terus tuh okra yak ini gitu dijurus okra gitu. Oh, loba ya. Okra yak ini. Oh, tuh. Okra ada muncul buah na oge. Tetep tinggal itu jauh. Iris hanya edisi simut bos. Menang dua. Itu nge-review tetangkalan, pelakan atau nge-review simut. Naon anu aya ya mah? Aya tangkal naon tah? Nah, Ieu teh. yeuh. Naon cing coba? Sugan. Aman heula. Sere haji. Oh, sere. Heeh. Moga yang ngeunah yang pati masakan oke bos. Masak naon tah nu kitu? Wah, masak bangsa yang pasakan we, arek pepes gitu ieu kan tuh ieu. Eta obat segala penyakit deh. Segala penyakit ya mas, segala penyakit lamun urang darueuh dengan kejo. Ieu. Eta teh. Dilalap. Dilalap bisa eta mah. Tah. Tah enak ieu, tanggal naon ieu? This is tangkal singkong men. Oh, singkong itu. Ini melaksanakan haji kamari. Iya teh. Karek jadi itu. Ieu obat segala penyakit deh. Tuh penyakit lamun urang lapar ti peuting ieu ganyang lah cowok batur mah ku naon? Ku roti ganyang perut teh, aing mah ku hui. Iya teh. Orang Sunda heueuh. Heeh. Ku hui. Kuhui. Oh. Berarti ieu mah jang penyakit lapar gitu nya. Penyakit lapar tengah putih ieu ek digoreng, ek dikulub, ek dipekerdel, ek dikumaha oge bisa ieu bos. Ieu gue sama roti nu bagusna ti pusat ieu. Nu bagusna ieu ti pusat pokona mah segede kieu tah eta naon. Oke. Eta naon sebutina bos. Pokona mah kieu satreukeun lamun Badag wah, pasti. uyah baye ieu. Ah, ieu menjelagaran. Itu kudu neang tangkulak ka dieu teh. Mun panen. Itu panen. Pokona mah abdi teh tah ente tos mesen. Oh, simut ieu. Tengah pas gini ah. Kalau nya cenah hirup. Kalau banyak. No jang, lepas jang. Nah loba. Oke digoreng ke Kang Haji nya. Oh, kayak itu. Oh, lega geuning kebunan teh baru. Loba Kang Haji mah. Kan hanya kali teh perusahaan teh Kang Haji teh perusahaan teh. Oh, sanes teh nya. Aneh. Anu kok iya? Kok iya? Anu eta Mister non teh. Mister non. Tercung. Mister Kiki. Oh. Mister Kiki. Ya, itu Ya, ya. gitu we. Atau saya? Yang ngopi heula. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toknya Heeh. anu ka abdi, anu terkenal sama abdi, tong hilapnya di laek di subrek, ya, di subrek. Nama di subrek. Oh, ya naon we teh di kudu subrek. meureun nya. Lain balan Kang Haji. Assalamualaikum baraya sadaya. Waalaikumsalam. Desa sakompi. Dadah.